pikeun panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, wilujeng patepang deui sareng Pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu teh Pribados tos dugi di Kampung Babakan Surupan, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parungponteng, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaendahan alam oge rumah mencil di palihan di hayu urang tinggal sasarengan. Assalamualaikum Bu. Salam. Damang Ibu. Alhamdulillah. Nuju naon ieu teh? Nuju cari. Nuju cari. Tapi sareng Ibu saja mana? Bu Aca. Ibu Aca. Ibu tas pamit di dia. Si Ali tapi oh, sorry, keluarga asli pamitannya. Keluarga asli ya. Mohon. Ibu kasa di dinten dan supana naon, Bu? Ayahnya nak cereuh. Ka kebon. Ka kebon sareng saroge kitu juta aya ieu. Oh. Menuju ke mana? Nuju ngarit teh. Oh, nuju ngarit. Oh, Ibu gaduh eta? Gaduh me obat si anak. Oh, alhamdulillah. Gaduh cepengannya, Bu. Kasawa sok, Bu? Sok. Ibu teh cari kidi sareng saroge duaan. Dan saraya merangkali mata saraya gaduh merangkali obat ki. Apa saya rumah tangga? Pangalitna di Tasik, nu di Ciwarak. Di Serang, beli kulon hiji. Ibu Yusuf seberapa tahun ya, Nak? Ayeuna teh nyusak 70. 70. Tahun 55 we dilahirkan. Tapi katinggal masih anomnya. Siap kene kitu jasa kebon. Maksakeun udah kesel. Kesel tapi cari nggak digumunya, Bu. Dinten kieu ai di lembur mah. Cuman barang damel, jantan sampai calik di bumi teh kesel kayaknya, Bu. Dede kira langkung sabaraha tahun, Bu? Di palih dia, bumi ieu di dia tos sabaraha tahun? Di hampir 40 tahun. 40 tahunan ya dia teh. Bareng nikah we. Caroge kami orang dia, Bu. Kami. Jodoh 5 langkah. Kami tatangi Caroge mah tegaduh Ibu Rama teh alit. Oh. Pan ibuna ku deui di mau tanahna kitu diduruk we. Batur dah. Tinggal sepuh kapungkur. Rausan gaduh eta. Jantan jongjonya, Bu. Nuhun. Tadi di Ibu hatur nuhun waktosna, hapunten diwago. Bade nuraskeun. Wargi-wargi sadayana, alhamdulillah mung sakitu bae video kapi hatur di lembur Babakan Surupan,
Desa Baru Mekar, Kecamatan Parepung Tasikmalaya. Insyaallah orang teh sapatepang deui dina video oge lembur anu sanesna. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.